Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah sayun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati jamil awliya wal ulama wa syuhada wa jalani qaddasallahu sallallahu alaihi wasallam lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wal ikhwana wa akhwatina wal ustadina wal masayina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wal amwat wal bari min masyariqil ardi ila magharibiha sallallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma jalla tawakkalna khusus dari Syekh Wali Hasan Mas'ud jika berkata dari Asasan Al-Qad walil Qaryah. Syekh Wali dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hadis salamah wal afiyah sulil maqasid wal barakah wal istiqamah walidabil bala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Zalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yaghfiru liman yasha'. Amana rasulu bima unzila wal mu'minun
كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أقول ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا ينمت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته والعباد الكرام أجمعين أشهد لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Pakai doa lah. Oh, aja supaya nutup dengan Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjiya biha min al-bala'i wal afat wa taqdir nabiyya jami'al hajj wa sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha anqusul ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al thawaba maqrana hadiyatan ila arwahi jamil ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Allahumma ij'al quburahum wa quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmatan 'alaina wa rahmatan 'alal qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfirna bihalalika wa haramika wa binafadika amma siwak. Allahumma shalli 'ala nuril anwari wa tirafil wa mikal babil asrah Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alil abdal wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adadi anwali rizqi wal fadli wa tabashid alladhi yabsutuni kalima yasha wabsut alaina riwasan kulli jatin badika sabilika hasil maqsudin malan kasran. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa hafidil Qur'an wa alimil Qur'an wa amil Qur'an dalam mukhlisin. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirati tatima. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrid ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ونعيم وأسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهرا على مشهور الأقوال المختلفة المروية، توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبو عبد الله، وكان قد احتاج بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يؤذون سقمه وسقواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على قول رجل 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولد أسياط ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفى منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا معيا يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
يسعى مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا حوضك الصافي المبارك مرحبا مرحبا للدنيا يوم الرسول مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا ما رأيت سحنت بالسورة إليك والغمام أضلت والنار صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى يبكي وكان بين يديك واستجاب يا حبيبي إنك ضبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إنما مرحبا ربي
farhamna jami'an ya Allah wamhu 'anna sayyi'ati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi farhamna jami'a ya Allah bi jami'i salihati ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sahibil wajil munir. Allah. Terus ngadua gitu. Nah. Ngadua apa? Entok tadi ngadua apa? Selamat pagi sahabat Dumai semua dan selamat pagi jamaah pengajian. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab tentang Uqudul Jan, kitab tentang rumah tangga, kitab tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan materinya oleh Bapak Kiai Haji Manap. Kepada Bapak Kiai Haji Manap dengan segala hormat dipersilakan. Dan jangan lupa pada sahabat Dumai yang penting ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-ghurril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabin al-khiyar amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya hormati para kiai, para dewan guru, ibu-ibu yang alhamdulillah pada saat ini kita telah berjumpa dalam rangka yaitu mengadakan pengajian rutin yang diadakan pada hari Kamis, setiap hari Kamis. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian tersebut kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur, banyak rezeki halalan thayyiban. Amin. Pertama-tama yang saya hormati pula Bapak Kepala AUA yang saat ini yang mewakilinya. Yang saya hormati pula para jemaah pengajian. Untuk itu saya mohon maaf sebelumnya. Saya ini bukan hanya ngaguruan ya, Haji. Lain ngaguruan ya, orang muzakarah bae. Karena muzakarah bae karena lagi sarua ya. Lamun dititah teh masa merada berat gitu ya. Gitu. Berat kapaksa gitu tiasa gitulah. Berat kan gede awak ngangkat berat. Mudah-mudahan dengan wasilah kita hajat muzakarah bersama apabila mana saya menyampaikan kata-kata di dalam hadis atau Qur'annya termasuk yang akan dihadapan pada harinya itu kitab Uqudul Jan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlimpah-limpah. Amin. Untuk itu marilah kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'ana wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maparina nikmat gede ieu Allah ing dalem dunya. Ar-Rahimi tur kang maparina nikmat cilik ieu Allah ing dalem akhirat balaka. Campur bae bahasananya ya. Oke. Qolal faqiru ila rahmat rabbil ghaffar Muhammad al-Mu'tarifu bil Auzari basarallahu uyuba nafsihi wa ja'ala yaumahu khairan
min amsihi qala wis ngandika al pakir sapa kang wong pakir jalma anu butuh ila robbi maring ila rahmati robbi maring rahmat pangeran al ghaffar kang akeh ngahampurane nyatana Muhammad ki Muhammad ieu lain Kangjeng Nabi Muhammad ya bisi ngamanaan Muhammad Kangjeng Nabi sanes itu doang dina kitab Alfiyah teh qala Muhammadun huwa ibnu Maliki kena wis ngandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad lain Kangjeng Nabi itu ya bisa adong kena gitulah iki sarua berarti Muhammad Jumri Muhammad sabaki Muhammad al-Mu'tarifu kang ngaku bil auzari kalawan pirang-pirang dosa basarahu muga-muga ningali akan Muhammad Allahu sahu ing Muhammad sapa Allah taala uyuba nafsihi ing cela nafsihi awake ieu Muhammad salirane ieu Muhammad wa ja'ala lan wis andadikakeun Allah yaumahu ing dalem dinane ieu Muhammad khairon ing leuwih bagus min amsihi saking isuk yasin kamarina gitu saking kamarine ieu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah termasuk kusur wa taksir ketika orang arek ngaji eta minimal leuletikan ku dibaca heula anu lapan bismillahirrahmanirrahim heula gampang sadikali-kali itu mah dong ahli tafsir ka Haji Tami nya beuh eta ahli kudu lamun ahli ngomongkeun ahli tafsir macakeun dina lapan bismillah eta moal angeus setengah poe lapan bismillah doang itu lapan bismillah kadieu kan urang mah ieu mah ulah termasuk kusur wa taksir bae anu ngalalaworakeun kana bab ngaji gitu alah kadar bae mah sabisa kula kitunya. Bismillahi ae abtadiu bismillahi gitunya nu matakan ngawiti isun bahasananya orang takdirna ae abtadiu bismillah eta bismillahirrahmanirrahim ae abtadiu bismillahi gitu Pak. Tarkib ku si ib gitu ib lapan bismillah pan b huruf jar isim maju sajum aja takdirna ae abtadiu bismillahi beuh moal anggeus eta bisa ibtidai bismillah kayak itu mau aku anggeus setelah lamun dibahas sampai subuh ahli tafsir tapi nanya urang mah atuh jelema biasa gitulah. Tak kalawannya dengan Allah anu parantos maparinan nikmat gede di dunia Allah masihan nikmat ageng di dunia hartina ya Allah mere nikmat ka urang di dunia etah anu sugih itunya dibere nikmat anu leutik dibere nikmat gitu nikmat kan nikmat gede ya anu nikmat gede mah ya ka uyunya seperti nikmat gede dibere nikmat batur mah ya jelema salat anu teu salat dibere nikmat ku Gusti nikmat bahkan anu teu salat mah model jelema kafir etanya nikmat lebih gede gitu lamun dihitung-hitung batur mah mana sarapan di Hong Kong ngising di Malaysia gitulah tak dibere nikmat gede ya gitulah. Nikmat apa sih kalau juta? Atuh muhut. Nikmat gede dibere na kitu tamah gitunya. Tuh sarapan di Hong Kong ngising di Malaysia. Karena itu anu duit ieu tak dibere nikmat gede ku Allah itulah. Itunya. Ar-Rahimi sareng Allah masih nikmat leutik di akhirat ya. Hartina ya. Jadi model orang diberi nikmat leutik mah nya seperti orang kan leuletikan jalma tukang ibadah. Anu ibadah ku Allah bakar dibere surga anu teu ibadah mah anu teu salat teu ngaji tah bakal dikerebekeun kana neraka. Jadi rohimna Allah di akhirat eta kitu karunyana Allah di akhirat kitunya itu adil jadina cek Allah dia aya hayang asup ka surga dia kudu salat sesuai dengan ajaran aing aya dia asup neraka sesuai atuh ajaran aing cek Gusti Allah gitu. Jadi mudah-mudahan urang disebutkeun kana jalma anu takwa gitu. Takwa ka Allah gitu. Mahwa takwa at-taqwa hiya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ngaran takwa teh nurut kana perintah Allah ngajauhan kana larangan Allah eta di ngaran takwa. Mudah-mudahan ieu kitunya. Gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Lapan bismillahirrahmanirrahim terbagi karena sababaraha bagian. Lesting orang ngaji teu bebenangan ge nya, ngobrol bae. Lapan bismillah aya anu nya wajib, aya anu sunah, aya anu makruh, aya anu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Lapan bismillahirrahmanirrahim mana di antara anu wajib dina nalika urang salat 5 waktu tanya. Eta maca bismillah na wajib ya. Lamun urang salat usolli pada Allahu akbar rek jahar ta rek sir eta wajib maca bismillah kita orang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kumaha cenah jadi itu mah di Mekah mah maca bismillah dengan ukur sir doang. Teu kadenge nya. Gitulah. Kumaha teh eta lamun urang berjamaah jadi itu mah mazhab itu mah manehna eta imam sadayana maca kana bismillah. Cuman bismillah nah teu jahar sir jadinya geura bege urang Allahu akbar cek imam teh. Eta maca bismillahirrahmanirrahim. Kadenge eta kadenge dina toa kadenge kita. Bismillah. Itu doang urang pan urang Bismillahirrahmanirrahim. Urang pan dandengnya itu mah teu tah. Maka urang maca bismillahirrahmanirrahim hukumna wajib nalika rek salat gitu. Kadua itu aya bismillah anu sunah gitu ya. Mana bismillah anu sunah lamun orang rek ieu rek tuang maca arek ngaos maca bismillahirrahmanirrahim. Naon sababna nu mantakan ieu ceki musannif dina ieu kitab dimimitian ku lapan bismillah gitu nya. Sebab cekang jeung Rasul kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqfa'u ay fahuwa naqisul barokah. Setiap kullu amrin setiap tiap perkara anu ngabogaan tingkah bagus kari-kari layub tadau aya nu sok ngomongkeun layub dau anu aya layub tadau tah eta nya. Tah eta mah geus kumaha urang beta mah kumaha rek makana tidak naon kalimahna kena sulasi naon mujarrad bab kasabaraha mangga sulasi eta bab kasabaraha tinggal kita kan mah. Jadi layub tadau bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap tiap perkara cekang jeung Rasul itu nya layub tadau bihi bi bismillahirrahmanirrahim kullu amrin setiap tiap perkara anu henteu dimimitian ku lapan bismillahirrahmanirrahim eta bahwa aqta'u aya naqisul barokah. Kurang barokah cenah urang mantakan urang malamun barang dahar kadang-kadang naon hangtekeun seubeuh kunaon ni horeng daharna gaur urang ngaliwutna teh tekeun seubeuh biak sabaraha. Teu maca bismillah ieu urang mah pohoan meureun nya. Itu pala aya lamun maca bismillah ti mimiti meureun urang maca bismillahirrahmanirrahim lamun kana pertengahan atau tinggal bismillahi awalahu wa akhi lain dak pohon teh teh kenaan seblak pohon keburu kabelet lapar wah tuh bak bei barang kita ya aing teh maca bismillah sunah maca bismillah bismillahi awalahu wa akhi rohu gitu. Ulah pohoan itulah bismillah anu sunah lah gitu tah kitu sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim arek ngaos arek ngaji aya bismillah anu makruh. Naon bismillah anu rakup ieu boga rokok repil ya bismillahirrahmanirrahim. Makruh eta ulah baca bismillah rokok mah. Mantakan kitu nya. Itu dina kita bugiatul murtasidina bahwa at-tambak minal bauli syaiton cenah ge. Eta rokok horeng cikihna setan. Sedang abdi bae burung ya. Tapi kamu kita beda kumanya gitu lah aja urang kita mah gitu ya at-tambak minal bauli syaiton gitu ya. Kita gitulah sebenarnya padahal orang nyawa tak kena hukum maka justru tak gitu tengah rokok aja cenah lalir bae hulu cenah gitu makanya ulah ngarokok gitu mun bisa mah ulah ngarokok lah gitu lah kita aya mah bauri syaiton cek ibu-ibu cenah lain cek ibu-ibu iya cenah ka haji cenah ongkoh mah teu menang tapi ngarokok bae cenah geus eta mah aya hukum mah bedakeun mah cenah ulil haq walau kana muron. Bae cenah Muhammad bejakeun ku anjeun hak eta lamun anu naon
anu bener-bener salah-salahkeun gitu lah gitu. Bejakeun bae sanajan urang bari ngalabrak saeutik mah gitu lah gitu. Dan kumaha situasi dan kondisi meureun. Aduh, Gitu lah mun. ya perdebatan panjang. Aya bismillah anu haram tanya. Naon bismillah anu haram? Atuh eta urang nya. Atuh neuk maling motor batur gitu nya. Maling motor batur, maling mobil batur gitu. Bismillah haram eta bismillah nage gitu lah. Rek nyolek awewe ge nya. Bismillah nyolek awewe. Betul, haram. Kolal pakiru. Rasa juga sekebel bae tanahnya. Kolal pakiru parantos nyarios. Aya kola di mana yakulunya, Haji. Aya kola. Kola yakulu tah lapan kola doang lapan kola Muhammadun nya. Kola di mana ya beuh. Geus eta bekal teuing. Pakiru saha jalma anu banget butuh kana naon ila rahmati rabbi kana rahmat Allah. Butuh kana rahmat pangeran rahmat Allah al-Ghaffar anu loba panghampurana. Saha Muhammadun nyatane ki Muhammad anu ngaku-ngaku bil auzar karena anu loba dosana gitunya. Tah ala sabili tawadu ya ngomong kedua. Jadi ieu mah jalma parang ilmu alif anu ngalang kitab tapi sangat tawadu nyariosna teh nya. Heeh. Cara mau duit mah. Kulah mah jalma teu mampu, jalma teu bisa. Kadang-kadang jalma henteu bisa ngaku bisa gitunya. Jalma aya nu tawadu, aya jalma anu tawadu soang gitu nya. Atuh jalma tawadu soang mah dina ieu mekikian hoyong nyontrol tawadu soang gitulah. Wow. Al-Ghaffar anu loba panghampurana nyatana ki Muhammad jalma anu tawadu, jalma anu tawadu mah man tawaddoa rupa Allah gitu. Jalma anu tawadu bakal diangkat derajat ke Allah. Tapi sabalikna kitu nya. Itu man tawaddoa rupa Allah sing sahabe jalma anu tawadu bakal diangkat derajat ku Allah gitu nya. Man tawaddoa tah kajinya itu. Jadi jalma kudu tawadu adab sebenarnya mah adab. Jadi anu kaluhur kudu ngahormat gitu, kahandap kudu ngahormat gitu. Pakena pake adab. Jadi dibandingkan antara ilmu jeung adab, ieu mending keneh adab gitunya. Al ilmu a'lamu minal adab gitulah. Teu aya adab banyak ilmu mah gagah sagala patul muin bisa tek-tek bae tapi teu aya adaban. Goreng bae kadeuleuh. Tapi jalma biasa model urangnya adab sangat menghormati kanu kaluhur anu sanad menghormati. Nah gitulah. Tapi adabna eta adab menang tina ilmu. Heeh. Tapi kan dikembalikeun deui kurang tah gitu. Tina adab gitu nya. Ada urang aya adab mah aya teu dusun teh. Dia mah kudu sunnya, dia mah ojar jelema ngarti tapi tah eta kadang-kadang dibikin ieu. Urang kudu adab kudu kurang dipake tah. Anu ngakukan sangat anu loba dosana mudah-mudahan ning basarallahu ayudahu. Mudah-mudahan ningalikeun hu kana eta ki Muhammad Allah Subhanahu wa taala uyuba nafsau kana kacacadan cakronya kana penyela-na eta ki Muhammad teala jeung waja'ala mudah-mudahan di Allah ngajadikeun dina poe ieu khairon kana kabagusan min nafsi tibatan anu ti kamari. Tah coba kurang diperbandingkeun ieu. Iya, poe ieu nya, poe ieu jeung poe kamari bagusan mana kira-kira? Karena geus ngabaca sore ya. Heeh, maksudna poe kamari ya. Kayak urang pan ka anu geus kamari itu nya. Tah eta kan lebih jadi poe eta ka dieu lain ngabagusan ngagorengan. Goreng. Contoh lah urang baheul mah teu bisa kana naon pada bisanya. Teu bisa kana YouTube mana ka ieu masa. Ayo ya, kemana? Kak, Kasap. Tommy, kayak tah urang teu tiasa nya, kan bisanya biasa. Model kula bae kieu kula. Teu tiasa bae kemarin pan ngaji jeung kauju. Kula bisa mencet laptop, bisa mencet tek bengek lain laptop bae pokona mah kitu nya. Karena ek kadang-kadang bisa muka ek ge kitu lah. Atuh ek naon bae.
Tapi nama teu bisa nya, teu bisa. Tak karena kan makin ngagorengan. Bagus itu gitulah. Jadi gitulah. Lebih bagus tidur kamari ya nu kamari mah ya rada bagus tadi mah rada goreng gitu ngagorengan gitu jangan gitu. Sama cek Kanjeng Rasul teh layati zamanun ila ba'dahu sarun minhu. Ayo berarti. Eta kula sok ngilu ngadenge ngaji bae nya. Eta teu eureun eta Abuya Sepuh itu. Eta sok itu ngomongna. Ya layati zamanun ila ba'dahu sarun minhu layati. Kitu bae kadang-kadang ngaji kitu deui tah ngomong kitu bae gitulah. Jadi ngagorengan karena orang peloton makan gorengannya. Nah, sampai otak. Alhamdulillahi kamayam bagilahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lahu. Amma ba'du fahada syarhu talabahu mini ba'dul muhibbina ala risalatil muta'alliqati bi umuri zawjain allati sonapaha ba'dun nasihin wa sammaituha uqudal jain fi bayani huquqiz zawjain. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta kamilik ku Allah gitu nya. Aya lam lil milki nya kaji terus aya lam naon deui tah aya sabaraha rupa eta lam aya kabagi asana opat badil ahli dihni aya ta eta kabagi opat rupa ta alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi kamilik ku Allah. Mana puji anu opat ieu diantawisna puji qadim alal qadimnya, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Eta puji opat tah nya. Mana? Cek eta teh mah qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin. Sok inget keur di ngomong teh haji. Hawaya ma'arab bil yamani namus'idu janibun wajismani di makata musaku. Eta nadoman pula keur eueuh pamajikan kan. Jadi curhat dong, Bang. Gitu lah makanya eta lah ayo sang hamun gitu lah. Nah, eta Itu di ngalamun. gitu lah. Kebayangkeun. Jadi alhamdulillah kamilik anu opat sadayana kamilik ku Allah diantawisna lapad anu opat ieu qadimun li qadimin. Allah muji ka isimna gitu. Allah muji ka Gusti Allah, cek Gusti Allah la ilaha illa ana. Nah, la ilaha illa ana. Teu aya deui pangeran kecuali kula cek Gusti Allah gitu. Eta puji qadim alal qadim. Nu heubeul muji ka nu heubeul. Sa nu heubeul atuh Gusti Allah gitu. Gusti Allah tah sifat heubeul eta gitu. Anu kadua puji qadim alal hadis. Allah muji ka hambana gitu. Jadi puji qadim eta anu heubeul kanu anyar. Mana? Nikmal abdu annahu awab. Cek Gusti Allah pang bagus-bagusna hamba anu loba tobat. Nah, eta puji qadim alal hadis. Anu katilu puji hadis alal hadis. Allah muji ka makhlukna. Itu mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teu aya deui pangeran anu hak wajib disembah illallah kecuali Allah jeung ari Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Di hadis Allah. Anu terakhir puji hadis alal hadis tah. Hartina anu anyar hadis eta kan bahasa anyar gitu. Bahasa anyar salaki anyar pamajikan anyar tapi itu maksudna anyar tanu anyar tamunan urang ieu jelema ieu urang pandatang anyar urang mah nya lain ngomongkeun pamajikan datang anyar urang Tapi pamajikan entah heubeul kan
Tah puji hadis orang anu anyar muji kanu anyar gitunya. Seperti mana tah Allah muji ka sesbala makhlukna gitunya. Seperti mana urang ya anyar eta urang ngalem ka jalma beuh ieu mang harinya tah eta puji hadis dasar mah ku bager tuh ku pinter geus sagala we pokona sifat eta gitu nya aju deh ngaliwet nage yang kungeunah doang katomi ka mana katomi ya gaya ini ngaliwet na mana ya eta puji hadis alal hadis urang jadi orang ngalem karena sesama makhluk gitu nya gitu beuh ya Kak mang harinya ku bager jelema geus pokona mah sifat eta kitu beta nu anyar muji kanu anyar ieu kamilik sadayana lillahi ka Gusti Allah wassalatu jeung dari ari rahmat Allah jeung dari ari salam Allah jeung rahmat Allah teh ieu ala sayyidina digidugikeun ka Kangjeng Nabi urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidul Sayyidul Anbiya Khatimun Nubuwah tah Kangjeng Rasul mah disifatan lagi nya geus ku Gusti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Kangjeng Nabi mah nya anu Khatimul Anbiya wal Mursalin gitu. Panungtungan teu aya deui nabi kecuali Kangjeng Nabi Muhammad gitu nya. Sanajan jelema ngaku-ngaku nabi ge gitu geus make gelarna naon sanajan ibaratna jagoan bisa hiber ya teu aya geus kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirun nubuwah wa awalihi sareng kana pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi, keluarga Kangjeng Nabi, karang sahabat sabing bilangan anu parantos dikanyahukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du anapun sabadana madkur anu disebutna. Amma ba'du ay minal basmalah wal hamdalah wassalah talapan amma itu eta lapan amma kama mayaku min syai'in wa fa litil witil wiha wujuban ulipa amma kama mayaku min syai'in wa fa litil witil wiha wujuban kama qala Ibnu Malik di Kitabil Khulasah Tapi ingetan eta bae. ya tuh atau asal lapan amma ba'du eta itu amma sebab hartina aya ba'dal basmalah kurang diringkas gitu ya itu jadi eta orang ngomongkeun amma ba'du teh nya hiji meureun contoh bismillah maca sholawat hamdalah eta lah geus disingket kuna kitab Alfiyah amma kamah mayaku min syai'in wafa litil witil wiha wujuban eta percaya bukan na kitab Alfiyah kunaon ieu mah Mun tarkib cuping mah gitu. Tarkib cuping mah gitu disebutkeun Alfiyah. Gitu lah. Ada di ulah. Tapi apa tadi, Pak? Kan ieu bab ngaos yang sekali. Iya, maksudnya kalimahna dina kieu aya apa nama baru. Bener emang bener. Lamun dikali teh pada mah kitu lah. Serius. Jadi nyebutkeun lapan ama badu teh badal bismillah pan nya. Itu mah urang lamun dina ieu mah diringkas urang lamun ama eta ama badu teh gitu nya. Heeh, jadi diringkas urang teh mah eta orang anu nyebutkeun ama badu teh. Tah kan pertama aja nya alhamdulillah maca sholawat nya gitu, salam gitu. Eta nu opat diringkas kitu lah ieu nah gitu. Pokokna gitu kan lamun teu nyaho naon hartina lapan ama badu. Anapun ing dalam sausane madkur bae teu nyaho hiji naon madkur disebutna teh ya orang eta tah geus dirincikeun ku kitab Alfiyah tah maka ya eta paedahna kitu lah diringkesna kitu lapan coba teh mararah kana tibu itu sebenarnya bab ngaos sebutan punya bab ngaos ya pilih teh ieu gitu lah pahadatah maka ari anu dianggit ku Ki Musonib kitab sarah anu menta cek urang mah nya eta Ki Musonib Ki Muhammad teh miniti kaula menta coba ba'dul muhibbin ka satengah muhibbin anu dipeke ka cinta titah kitu nulad titah ngadakeun risalah kanu muta'alik anu dita'alukeun cek urang mah nya bil muta'aliki anu ditalkeun kana mang pirang-pirang urusan awewe jeung lalaki gitunya
anu alati sonapaha anu parantos nganggis ki musonib kana eta kitab risalah sana ba'dun nasihin satengah jalma anu nganasehat kabeh jeung ceuk ki musonib kawasame tua ngangaranan kaula kana eta kitab risalah ukudul jen kana kitab ukudul dina perkawisan kitab ukudul jen teh mertelakeun tentang hak suami istri gitu. Hak suami istri ye supaya orang bener kayak di ieuna ku kitab ieu tah di ieu keunanya satu persatu oh ieu kedahna pagawean bikang ieu kieu pagawean lalaki eta kieu bagusna kieu jadi mantakan ya alhamdulillah di KUA mah ya urang rapih kitu nya sangat rapih lah pangaruh orang aya pengajian anu diketuai ku grup Dumai ngaran ai Dumai naon Dunia maya. oh urang teh kana Dumai ai Dumai teh kana Brunei doang Dumai teh dunia maya gitu lah itunya hukukil zaujain tentang ngajelaskeun gitu awewe jeung lalaki supaya rukun sakinah mawadah warohmah sakinah sakinah mah luar biasa baru jadi hidup sakinah mawadah ngeun ari rumah tangga mah emang henteu sadayana geus dirasakeun ku kula henteu sadayana kudu ieu bae kitu nya minimal urang make minimal urang minimal heula ieu sebab rumah tangga mah lamun hayang cenah sakinah mawadah lamun disebut di kula asana rada mikiran kita hese can bisa kitu nya can bisa urang hayang sakinah yang paling ge urang hanya pertimbangan urang teh bisa 100% pribadi kula mah terus teh bisa eta hayang ngomongkeun sakinah mawadah warahmah eta gitu dan mina urang bisa ngayeuna kitu nya ngayekeunana gitu jadi lain deui antara kahiji jeung kadua soalna gitu lah jadi urang mesti nyaho kahiji kadua kada beda aya beres atuh wa arju jeung ngarep-ngarep minallahi cek musannif kaulati Allah subhanahu kana mental i'anata kana mental tulung wal ikhlas sareng kaikhlasan wal qabul sareng kana narima wanapa jeung kana ngamangpaatkeun kana ieu kitab cek musannif ki Muhammad tiata kalawan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi sareng carogena ataw istrina Kangjeng Nabi sareng cucuna Kangjeng Nabi wa hizbihi sareng bala tentarana Kangjeng Nabi geus cek musannif wa ahdaitu hadalil walidain rojian minallahi taala kitunya guprona dzunubahuma gupur jadikan maf'ul bae lah guprona dzunubahuma beta hah jadikan maf'ul wartafa darajatihima annahu Allah taala wasiul maghfirah wa arhamur rahimin tah cenah ceuk musannif ngarep-ngarep kaula ti Gusti Allah hayang minta tulung jeung minta kaikhlasan jeung minta ditarima kana ngamangpaatkeun ieu kitab kalawan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrina Kangjeng Nabi sareng duriat Kangjeng Nabi wa hizbihi sareng para tentara Kangjeng Nabi cek musannif wahda itu jeung kula deui ngahadiahkeun ganjaran nya lil walidaini ganjarana ieu pan urang nganggit kau nyin kitab ya cokoy teh ya ya ieu kula nyin kitab nyin makalah kitab cokoy teh ieu ganjarana terutama pikeun indung bapak kula kitu nya anu kadua atuh meureun jeung sahabat-sahabat urang anu ngaji kana ieu kitab kitu nya tah urang ngaji sarua tah urang ganjarana meunang sami bae gitu lah pikeun lil walidaini pikeun indung bapak ngomongkeun lil walidain eta ya susah birrul walidain gitunya lamun ngomongkeun birrul urang hese lamun teu boga patokan ilmu anu bener eta hayang ngabanggakeun urang tua teu bisa gitunya urang upayakeun kumacanna supaya urang ka indung bapa eta sangat mencintai karunya karena naon gitunya jadi ulah dinyerikeun intina mah eta kayak kabahas kurang aya lamun panjang umur kayak aya kumaha hukumna urang lamun nganiaya orang tua geus eta kan aya dihareup kayak itulah mudah-mudahan cek musannif kahampura karena dosa indung bapak kula jeung diangkat darajatna indung bapak kula yen sanyana Allah annahu taala Allah subhanahu wa taala teh wasiul maghfirah anu langkung jembar kana panghampurana sebab Allah mah kasifat wasiul maghfirah gitu nya Gusti Allah mah beda jeung manusia itu Allah mah sangat karuan karena Allahu ghafurur rahiman teh nyata tapi lamun urang mah ya urang lamun geus hewa bae ka sesama manusia ieu nya eta
Jadi hewa hese ngahadekeun eta hesenya lamun urang teu boga iman ya gitu. Jadi hese aing hewa tak kasih anunya karena naon aing anu gitu. Allah mah teu arhamur rahimin sifatnya gitu. Wasi'al maghfirah sangat leluasa gitu ya Gusti Allah mah karena mengta panghampura salagine gitu. Salagina mata poe masih keneh terbenam di sebelah sana gitu. Masih gitulah ya timur jadi masih ngahampura ta Allahnya gitu. Tapi lamun barat gitu. Tapi lamun urang eta naon urang napenta panghampura eta cering hampurakeun eta mata poe geus pindah kali atuh geus teu aya eta Gusti Allah geus teu hampura gitu ya. Lamun mata poe geus pindah geus tutup lawang si gotaka tah pokona. Tapi lamun kuari masih kayak urang sakitu naon dosa urang gede jasanya geus teu kahitung bae lamun hitung teh namanya atuh lebih ngenteu kadeu bae dosa urang mah kitu mun kadeu ngabala gede-gede sama sahabat bae paeh teh heula urang gitu orang bukan dosa naudzubillah zina maling tek bangek sabaraha kan nyatanya dosa urang teh karasa tak urang teh lamun dosa ngabala gede di hareup urang atawa modar daekeun urang eta makana cek Allah ya sifat Allah annahu ta'ala wasi'ul maghfirah wa arhamur rahimin. Qolal musannifu syakarallahu hitunya si atahu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan aya manfaatna kirang langkung nanyunkeun diapunten khud masofa wada makadar gitunya. Jadi artinya khud masofa gitu ya. Candak anu bagus gitu. Wada makadar. Buang teh harti mengaji ge kula atuh dipicuna Malah mun dina bubur kotak endok. Copot namanya. Itu khud masofa wada makadarnya. Iya. Jadi bagus hartina anu harti malah diambil kurang dipakai dicandakan teu karti mah ulah gitu. Geus kitu beta mah wallahu muwaffiq ila aqwamit kilang nyaun ka diapunten hadanallahu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa kita cermati. Dan kalau seandainya ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Bagi sahabat Dumai juga halo, jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom komentar, bisa inbox dan atau juga bisa WA ke KUA Majasari. Insya Allah nanti pertanyaan jawabannya kan kita. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau bertanya nih pada kesepuan semua. Di sini tertulis al-mu'tarifu bil auzari basarahullahu uyuban nafsihi. Ya. Pengarang kitab aja merasa penuh dengan dosa dan kemudian dia berdoa mudah-mudahan Allah memperlihatkan aib atau masalah atau kira-kira dosa yang ada dalam dirinya. Nah, mengenai tentang pengingat dosa ini harusnya kita ingat saja atau harus kita ungkapkan dengan perkataan karena sekarang banyak ini teman-teman medsos yang kadang-kadang suka ngumbar aib di WA, di SW, di Instagram, di TikTok, malah dia kemudian ngumbar aib keluarganya. Nah, itu bagaimana seharusnya dan bagaimana hukumnya? Silakan. Jadi tentang lagi Aib tentang masalah. Ini kan saya pengarang dia sangat merasa berdosa gitu ya. ya curhat Curhatannya. kesatu minta maaf al-mu'tarif teh nya minta maaf sanggeus minta maaf lamun urang kanyawan jalemana urang musafah gitu lah. Iya. Ya minta maaf kalau bersangkutan gitu walaupun di medsos gitu ya. Iya. Gitu jika urang nu bermasalah teh nya kan lamun ku medsos mah kanyawan yang geus marah teh teu minta maaf kan kadang-kadang jalan medsos teh marahnya seperti orang bersangkutan ya aing kalau ngomong yang sakit orang aju pan ku batur diramekeun teh nya tah gitu tambah gitulah gitu orang minta maaf terutama kan apalagi orang banyak gitunya karena pribadi orang ya terutama minta maaf musafah hampura kula boga dosa gitu. Kira-kira gitu. Ya. Terus mengenai aib rumah tangga kita ini kan berkaitan dengan rumah tangga. Kalau seandainya ada aib rumah tangga, kalau kita cukup merasa atau perlu kita sampaikan kepada orang lain? Maksudnya
pribadi curhat, ngomongin suami, nggak boleh ngomongin lah, istri. nggak boleh itu mah, nggak boleh itu Iya. mah, itu seperti aib. Harusnya sunnah itu sitrul aurah nutupan Oke. eta, sitrul aurah nutupan keaiban pamajikan urang gitu. Ulah. Jadi cukup merasa saja, Merasa saja, jangan cukup. diungkapkan Jangan di di medsos medsos, ataupun diomongin. Ya, namun bisa mah, namun bisa mah cok orang teh. Cukup sakit di sini. Gitu ya. Cukup di sini baik gitu. Ya. Jadi jangan lupa sahabat Dumai, kalau ada aib, ada kesalahan, kita cukup merasa saja dan curhatkan kepada Allah. Ya. Jangan sampai tulis di SW, jangan tulis di Facebook, jangan tulis status segala macam yang akhirnya orang pada tahu, orang lain mengetahui. Itu tidak boleh ya. Jadi kita sudah merasa bersyukur, Allah sudah menutupi aib kita, malah diumbar. Nah, itu akan menjadi hal yang kurang baik. Ada lagi yang lain? Kalau seandainya tidak ada, marilah kita. Oh, nggak ada. Sebagai tambahan. Oh, mangga tambahan. Dipersilahkan mangga. Lamun loba eta lain nambah tama. Kadang lebih loba namanya. Jadi menyubah dirinya eta, ulah ngerasa semoga dosa. Nah, hebat. Asor bahwa orang teh ngerasa bersih tina dosa. Jadi orang teh loba dosa unggal ku anu teu karasa ku urang. Seperti tadi main medsos, jeung babaturan eta anu urang perlu lima waktu istighfaran. Dosa. Apalagi umbar di medsos seperti status segala macam. Itu perbuatan yang memang kurang bagus. Iya. Dulungan moal batur. Iya. Musyrikeun. Orang dibeja-bejakeun Paling sering sebagai ini kan menyubah binafsi itu apa? Tadi teh ulah urang baik ibadah ke Allah, ulah ngarasa teu dosa. Ulah ngarasa pembenerna, ulah ngarasa bisa. Bisa jadi ieu ahli fakir. Ahli fakir pada bunyi kitab batur. Itu luar biasa. Tawadunya. rasa bodoh sobanya. Ini kan kata waduan, ini saya fakir ya. Kata waduan mana? Anu bisa, gitu. Bakal kanyawan bisa, anu itu bisa, bakal kanyawan itu bisa. Dan bisa sebutkan kita ya. Ya. Jadi gitu, sebagai tambahan aja itu. Iya. Oke. Apa bisa disimpulkan begini? Merasa dosa itu bagus, tapi mengungkapkan dosa itu kurang bagus. Perbuatan yang kurang baik. Ah gitu. Merasa dosa, mengungkapkan dosa kepada Allah itu bagus. Tapi kalau seandainya mengungkapkan aib, ini contoh aib keluarga lah ya. Kitab ini kan membahas tentang keluarga. Kita mah kenal lima yati akhi kenal. Ah gitu. Ya. Terwajib orang ada harga daging keluarga. Eta mah ya lima yati akhi. Orang yang paling jago fitnah berarti sarwajib ada harga daging saudara. Iya. Terus kalau seandainya ada lagi, ada orang yang merasa dosa, merasa salah, kadang-kadang suka sampai stres. Ya di sinetron kadang-kadang suka, udah lihat kan, udah itu bukan kesalahan kamu, udah jangan terlalu dipikirkan, akhirnya dia ngelamun stres, itu nggak baik lagi kan? Kalau curhatnya untuk mencari solusi gitu, dari permasalahan keluarga gitu ya, bukan berarti kan mengubah aib, tapi kita ingin menanyakan Cara mata itu mana gitu. bagaimana nih caranya penyelesaiannya tentang masalah ini di keluarga saya begini. Cuman yang orang yang dapat kita percaya, yakin orang ini gak bakal keluar. Iya, jadi kan kita harus bisa memilih dan memilah. Iya. Boleh itu ya. Asalnya itu ayat nggak perlu. Nah, ketika bapak tahu lah. Ada. Aib. Ada. Ini juga ada di depan. Cuman karena memang semua masih pada mukadimah permulaan. Nyolong lah. Geus pada sabar. Kepala yang mengintip lah. Yang perlu dipertanyakan mah ya apakah ada perbedaan Ya, antara langsung berarti kan. Yang pertama dan Rahasia perusahaan. dina masalah ini mah. Masih ada enggak, jangan ditutup. Kalau sana sudah tidak ada, marilah kita tutup acara ini bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Jangan lupa hadirin dan sahabat Dumai semua, yang baiknya ambil, yang baiknya contoh, yang jelek, yang kurang baik
buang saja. Kun masofa wadak makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Muter itunya tuh. Aing mah eueuh dek ngomong eueuh lah. Aing kasih aing mah. Sudah. Udah. Mama Dede.